Berang ceng, berang dia marane karena ceng. Aduh anjing, omat tuh nih popoyan jahitan jeung manuk si hujan si teh. Urang ayeuna masih kena di Jogja ieu teh ceng. Kamari urang geus dahar sate terus bakmi. Ayeuna lamun teu afdol lah cek pariwasana lamun ka Jogja maneh teu ngadahar gudeg. Apa aya gudeg naon ya urang tanya. Gudeg naon Ayeuna teh kami keur aya di gudeg Yujum. Gudeg Yujum anu di pusatna, langsung di pusatna. Tah, Jo, bisi can apal gudeg Yujum teh geus dirintis di tahun 1851 Jo. Sekolotnya legend. Geus turun temurun, opat generasi, cita rasana teu terubah. Anger gitu. Jadi budak-budakna, anak-anakna incu-incuna teh barisa kabeh. Mantap. Loba cabang lagi di teh lieur bikin nyasap-nyasap. Ternyata pusatna ieu aya di jalan naonnya. Engke lah dibere nyaho lah. Pokona asup gang lah. Tapi ya pusatnya. Asup gang teh dibere nyaho. Pusatna lobanya nya pusatna cabangna loba gitu. Tah gudeg Yujum. Teh kunaon dengaranan gudeg Yujum teh ieu teh anu ngarintis teh ngaranna teh Juwariah. Oh, jadi disingkat merenya. Jadi si teh si mun di Jawa mah disebut Mbak Yu nya. Jadi Yu na teh tina Mbak Yu. Ya teteh ceng mun di urang mah ceng. Jumna teh tina Juwariah, tapi sok disebut Jum. Jadi Yu Jum teh tidinya sakala. Gitu. 1851 hiji tah ieu teh urang teh keur aya di dapurna. Di pusatna, ayeuna teh aya di pusatna. Mantap. Kunaon disebut pusat? Tah baheula teh itu dapur. Fungsina teh dapur utama. Oh, jadi itu utamana terus tinu cabang-cabang sajen teh disebarkeun gitu teh. Berarti ti dieu teh dipasakna di dieu dibawa ka tiap cabang. Tiap cabang mungkin seperti itu nya. Terus oge di tahun mun teu salah mah tahun 1883 itu difungsikeun keur tempat dagang oge, tempat dahar oge. Jadi bisa asalna mah kan dapur hukum. Ayeuna jadi bisa dipake bisa dahar di dieu, bisa teh nya didagangkeun di dieu lah intina mah lah. Gitu, tah pokona mah tah kurang cobaannya. Tah tempo ceng tah. Tah lokasina nya. Lokasina ya di tukangan urang. Mantap. Kitu heula mah ceng tuluy tonton terus video urang, tong poho di subscribe, like jeung share. Follow oge Instagramna @nyehnyo_ceng. Hayu tuturkeun terus urang dahar ayeuna mah. Mbak. Pesannya di sini. Gimana? Pesannya di sini, Mbak. Ya. Dia mau pesan. Ada pesan 2. Oh, iya menu. Oh, menu ya? Iya, makan di sini. Ceng, jadi cara pemesanan teh dia henteu ditalarnya aya daftar menuna. Kurang tepuk heula. Anu gudeg. Mendadak mahal. Oke. Nah, jadi ceng cara pemesanannya juga gitu biar orang mesen nasi gudeg krecek ayam suwir. Yuk terus. Yuk. Ceng, geus aya ieu. Gudeg teh nya langsung teh kurang cobaan rasana ieu. Gudeg kerupuk kulit, ceng. Benar, ceng. Jadi ieu krecek na teh amis lada, ceng. Nya. Bener. Amis ladanya. Merah pisang. Lamun hayamna amis Diungna. sari-sari amis henteu maksudnya. Oh, lada-ladaannya. Oh. Kita krecek mah amis lada. Nah, kunaon urang jeung saat henteu mesen teh manis, soalna ceng. Ieu kan skala amis. Lamun urang pesen deui teh manis, bisa diabetes. Yang manis mah tempoe banget alurangnya. Larang aja. Soalnya kerupuk ceng, can lengkap lamun jadi kerupukan. Hayamna
si bumbuna meresap karasa Apa? bumbuna teh meresapnya. Oh, terus tipu deh nya. Ibu ayam naonnya? Ayam kampung lainnya. Lainnya ayam kalingnya nya. Lain kan? Lain yang kampung. Satu ya gudegna. Gudeg teh kan identik jeung sari-sari amisnya sugan teh teu cocok dileta orang-orang Sunda teh nya. Ternyata ngeunah nya. Ternyata ada anu ge nu pas sih. nya. Ya ada sayur dorok-dorok mun di urang. Ngeunah ceng tapi si maneh aya nu resep ayam suwir loba oge pilihanana nya. Aya, loba lah pokona mah. Pilihan-pilihanana. Aya di menu pan. Aya nu resep endog, tapi endogna teh endog endog meri. Loba lah. Kan pasti pakai gudegnya. Terus jelas gudeg kan ieu cenah eta teh jadi toppingna ceng mun urang mah. Leup. Asli ceng ngeunah ceng juara anjing. Asup di ngeliatna urang ya. Rumah. Urang sebagai orang Sunda asup. Terus ya suasanana benar-benar sederhananya. Lain sederhana deh. Katingali pisan bener-bener bangunan baheulana nya. Soalnya ya juga nama memang imah itu dijadikan tempat dagang. Nah, tapi bisi maneh bingung embung lieur neangan pusat ge bisa nya lobanya. Selalu wae rasa nama di cabang-cabang sajen ge da. Meureun nyieunna ti dieu ti pusat. Kabeh ge gitu. Jadi maneh tinggal searching gudeg Yujum pokoknya pasti loba di mana we ge nya. Arah terdekat jeung maneh pasti aya daerah Yogyakarta. Ceng, urang hayang ngomong ya, sumpah si sanguna anjing pulen terus cair tehna ngeunah jeung seungit seungit we teh melati tapi lain melati naon lah seungit kembang terus rasana ngeunah ceng tekstur dahareuna juara. Tah berarti nya selain ti kan kamarinya anu cocok di letah arurang teh nya bakmi lumayan lah termasuk lah meskipun sate papong asup lah. Iki gudeg Yujum ge termasuk kategori lah asup pisan urang. Sumpah ya, urangnya di Tasik sok meuli tapi nya tidak seenak ieu lah. Ini kan ieu kan original gitu. Ieu mah original asli dia langsung di pusatna ti Jogja ieu. Asli ceng tuh urang nepikeun gangesan anjir tuh. Lada tapi ngeunah jualanya. Jadi malahnya sekali deui besi aya nu teresep ayam suwir loba pisan pilihanana nya deui. Aya tahu tempe, aya sayap, aya dada, aya kepala, terus aya ceker. Oh dia lah biar loba lah. Pokona mah lamun marane ka Jogja can dahar gudeg mah kan lengkap. Lain ka Jogja berarti. Soalna Jogja teh disebut kota gudeg jo. Bener salah hijina teh. Bener. Ini boleh cobaan. Kan minimal namun misalkan ngeunah teh ngeunah mah cobaan heula we. Cuman ceng, amun berang-berang cuma asli Padang ya maklum lah dengan fasilitas tradisionalnya. Jadi resiko itu mah kesan-kesangan mah akses jalannya anu pusat mah sempit kan. Tapi parkiran mah lumayan lega pas nyampe parkiran namanya. Pokoknya mah di daerah Kali urang lah deket UGM-nya. Kalau dia gak lewat ke UGM-nya. Lewat lah. Jadi tukangan dia tukangan UGM nih juga nak. Mungkin. Ya, soalnya muriling kan dia teh. Ya, pokoknya mah geus lamun anu jadinya neangan alamatna deket-deket ke UGM, nah deketinya tanyakan malah mun misalkan salahnya. Soalnya loba anjing BG kacabangna langsung nanyakeun pusatna di mana. Heeh. Pokona mah imah nu beuki amis-amis mah pasti beuki. Kan anu tapi amis lada ge aya ieu. Amis lada. Ya, tapi lamun anu teresep amis pasti kurang. Asli. Tapi amis ge teu amis-amis banget nya. Biasalah standar. Urang ieu hargana teh ceng 20.000 satu porsi. 20.000 nempo di menu mah. Di menu teh anu alurang teh ieu teh gudeg ayam suwir gitu nya. Hargana 20.000. Namun air teh tawarna 2.000 ceng sagelas. Tah hungkul sih aya di Sunda mah biasana gratis ya. Jadi mah kabeh ceng hargaan. Makanya orang ramah-ramah saling ngehargaan. Iya cobaan tehna ceng. Tehna cobaannya ciri khas banget ceng. Anjir. Seungit terus itu pahit gitu tak ceng.
Teu pahit, seungit jeung oleh-oleh teh teu kesed. Heeh, eta. Kesednya kan Jadi kadang-kadang boga- sok boga kadang-kadang ciri sok aya nu khasnya. kesed nya teh teh. Boleh Bang. Hareuda eueuh ASEAN. Recommended pokoknya nya. Kalau untuk tempatnya resiko Ya. itu untuk tempat tradisionalnya jika kieu. Tapi lamun yang fasilitas makanan di mulut juara. Heeh. Sip. Nah, geus gitulah pokoknya namanya ieu episode di Gudeg Yujum teh cukup sekian. Pokoknya mah rekomen keur maranehnya. Panggih deui di next episode video-video selanjutnya. Tong poho subscribe, like, comment, jeung share, oke. Follow oge Instagramna _ceng. Mantap. Oke. Sampai jumpa.